aya jelema geus geunaheun jasa sanajan can datang ka hakikat nyana balik di pondok magan ngaji jeung santri nikmat luar biasa ka imah ka majlis ka mushola ka imah ka majlis ka masjid kitu bae ternyata dijamin ku Gusti Allah kabladina aya anu datang ti pihak partai sakali dua kali tilu kali kabong broy nyana ku dunia nah ieu lah jelema anu istiqomah dina magahan ngaji kuari ieu mahfud bil harfi lantaran kadatangan ku min tuh goyang geus tanyakeun ku tamu Waalaikumsalam Waalaikumsalam mamana teu aya ka mana nuju kampanye cak tamu sial ti mama kampanye partai naon ceng Golkar nyana asup ka Golkar mama ku emang di pasian naon Vespa wartos nama cenah hayang Avanza ngan duka kumahang ke maksudna transaksina maksudna jahayang ngali cenah eta ge atos ti Vespa mah kana mio atos ti mio hayang Avanza nembe ka peser sedan butut teu leumpang sedan bututna hayang Avanza entos Avanza hayang kawin deui waduh dimrotin jamilatin eueuh nu ngaminan Allahumma zawidni imratan jamilatan eueuh nu ngawinan jangnyana doang sorangan. Nah, iya. Kaganggu. Udah mantak mah. Mayufadu bimin wa ila. Nah, iya lah min isyarah kana ngaganggu jeung ngahandapkeun kana kahakikatan. Billahi minasyaitonir rajim. Orang menyaritakeun kemerdekaan diri. Mimiti orang tu merdeka ku dunia di utara tur ku dunia harus berangkat pagi pulang sore hanya sebuah dunia naik turun jabatan kemudian boga anak buah lah orang kayak gitu hanya sebuah dunia ternyata orang dibudakeun ku dunia sedangkan jakang jeung Nabi manaropa dunia tarokah jelema anu nyaho kana dunia pasti ninggalkeun sebab dunia eta kasiba lir teu beda jeung sato galak sahasi jelema nu neuleuh maung kemudian teu lumpat sahasi jelema nu neuleuh gajah teu lumpat sahasi jelema nu teu singa teu lumpat kunaon atuh ari neuleuh maung jeung singa lumpat besi diterkam tetapi lamun neuleuh dunia urang bobogohan jeung dunia padahal maung jeung singa mah merusak hanya jasa di dunia doang tetapi dunia mah ngarusakna ieu menuju ke arah batin anu bakal nyilakakeun di akhirat asup ka neraka jahanam abadal abidin. Antak jeung Kangjeng Nabi manaropa dunia tarokaha jelema anu wau kana dunia geus nyawa kana dunia pasti lumpat tina dunia. Urang mah ngudag dunia berarti orang mah beloonna ge beloonna deui. Jadi ti beloon teh 2 kilo geuning ka ditu. Jauh kan. Sebab orang anu dunia di teangan nah ieu keur carita urang mah ieu teu wau berarti kana dunia lantaran urang ngudag-ngudag dunia minimal dunia nu aya urang gunakeun pake ibadah ka Gusti Allah tuh bupati keterkam ku dunia tuh gubernur keterkam ku dunia tuh DPR keterkam ku dunia tuh MPR keterkam ku dunia tu berbagai manusia-manusia nu jadi big boss dan lain sebagainya eta teh keur katerekam ku dunia di mana dunia yang dituturkan cek nyana puncak yuk cek nyana Bali yuk cek nyana ka luar negeri yuk beli eta masuk hotel yuk urang meuli yuk jajan yuk dunia katerekam nyana ku dunia eta nama katerekam ku dunia sebab dunia naya urang mangudak dunia na eueuh adana eueuh jadi teu katerekam da ieu lamun kiai ngudak-ngudak dunia milu jeung partai Golkar raju aya nyana hidup-hidupan eta kiai keur katerekam ku Golkar
Yai milu hidup-hidupan di PT ieu teh keur katergam ku pedayanya sebuah dunia ninggalkeun ibadah ka Gusti Allah teu karasa beuki ipis iman beuki ipis iman beuki ipis iman dilengitkeun kalazatan ibadah ka Gusti Allah nyana terlena babarengan jeung lurah camat bupati jeung bangsa aktor-aktor gitu politikus katerkam nyana nu kamari mah asaraya di masjid kuari nyana di pendopo kamari mah azar magahan budak ngaji kuari nyana teh keur ngarumus-rumuskeun lain-lain sebagai eta nya ngaranna katerkam. Nah satungtung kitu bae hirup datang ka pae rugi merdekakeun atuh waduh cara ngamerdekakeun kudu aya nu nungtun mursyid ngaranna kuari nyana aya nu nungtun mulai hirup ngamerdekakeun diri tina dunia anggeus beres alhamdulillah kuari kudu dimerdekakeun ti makhluk sebab makhluk moal kaluar ti dua hiji ngalem nomor kadua nyacat ketiga orang robah di alam jeung dicawat berarti orang can merdeka merdekakeun diri urang tina makhluk ayalah nu nungtun alhamdulillah. Kemudian nafsu anu ngabelenggu urang loba kahayang hayang ieu hayang itu mun urang teu diwara nafsu teu diri Allahan urang moal merdeka ku urang kuari diri Allahan hayang ieu di perangan ku urang hayang itu di perangan ku urang kayangna ngan sakadar difokuskeun kana parentah Allah merdekalah urang kuari tina setan teh musuh urang inna syaitana lakum aduwwum bin maka urang nganyahokeun la setan nu kos kumaha eta setan supaya urang jelas ngamusuhanana barang dideuleu-deuleu orang setan mah bukna panjang mentak lamun bukna panjang berarti eta setan. Nomor kaduana anu gendut eta nu gendut setan biasana garendut setan mah geus nu gendut berarti setan geus kitu bae eta mah anu kitu naon cingcina loba eta setan. Aduh ih cenah jalain setan lain mah jelema okos setan. Wow. Tapi aya penemuan baru di sebuah kendaraan di kereta api aya jelema panjang buukna kemudian cicing bae ternyata barang diteliti ditanya beungeut marah mai padahal buukna mah panjang maka levis ternyata warenganan manehanana keur tadarus di jero kereta ge horeng tadarus masyaallah aya deui di pondok pesantren dibotakan tapi nganjang bae jadi lebih baik panjang buuk pakai tadarus dibandingkeun jeung botak pakai bobogohan. Nah lah cenah aing moal dicukur atuh setan bae tetep. Yembung di setan-setan nyana ngomong baik. Aduh, ampun. Itulah ibadah ka Gusti Allah horenganan terjal loba tanjakan-tanjakan disebut aqabah. Tanjakan pertama dunia, tanjakan kedua makhluk, tanjakan ketilu nafsu, tanjakan keempat setan. Ketika orang bisa melalui tanjakan-tanjakan tersebut, maka wusul ilallah. Orang geus datang ke hakikat. Lamun orang geus datang ke hakikat mah aya kanikmatan sebab orang teu terbelenggu ku syariat. Urang mah kuari lamun salat eta terbelenggu ku syariat. Ketika orang salat nangtung kemudian difokuskeun make niat usolli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbilal Ka'bah. Allahu akbar. Orang mah terbelenggu ku syariat. Tapi jelema geus datang ka hakikat mah moal kitu.
aing ye dihirupan nage ku Allah, ruh aing ditiupkeun nage ku Allah, sementara ruh aing geus wawuheun jeung Allah di alam arwah degas ditanya, alastu bi rabbikum, lain tah aing pangeran sira, qalu bala syahidna, roh kabeh teh ngaku Gusti teh pangeran. Ketika diasupkeun ka awak urang berarti nyana geus wawuheun jeung Allah. Kuari dididik urang teh di pondok pesantren bersyariat berthariqah, nyana geus datang ka hakikat asli nama roh teh geus wawuheun ieu jeung Gusti Allah. Geus atuh nu ngahirupkeun Allah, nu ngamaotkeun Allah, nu ngagerakeun Allah, nu nyicingkeun Allah, kabeh Allah. Aing lempang nang Allah, datang ke masjid nang Allah, nangtung di dinya nang Allah. Waktuna jam sakitu pas berarti sholat zohor, berarti atuh geus we teh kudu sholat Allahu Akbar hakikat diusoli-usoli ge eta teh maksudna mandek sholat zohor. Sementara jelema anu berhakikat bang geus wauheun qalbuna hadir jeung Allah, nu mantak usoli teh kan ngahadirkeun Allah lantaran urang mancan terasa hadirna Allah. Ketika jelema nu ibadah geus ngaleungitkeun tanjakan nu opat tadi, maka hadir Allah di jero hate. Dengan kehadiran Allah, lainnya nu ngarasakeun lempang tapi Allah, lainnya nu ngarasakeun takbir tapi Allah, lainnya nu ngarasakeun gerak jeung cicing tapi Allah. Sebab Allah kan maha segala-galana, nyana ngiptakeun Allah, nyana digerakkeun ku Allah. Geus al-muharriku wal musakkin adalah Allah, geraknya gerak Allah, cicingna cicing Allah, deuleunya deuleu Allah, dengenya denge Allah. Sebab naon? Sebab di dirina hadir Allah. Ketika Allah hadir, maka innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah ketika ngajadikeun sesuatu cak Allah kun fakayakun, maka wujudlah, maka kun fayakun. Allah dibikeun ka jelema anu nyana di hadiran ku Allah. Atuh lain nyana ieu nu ngomong Allah, geus kun nyana kun Allah. Nu mantak ayang ka Banten atuh beureum bae jalain nyana ieu Allah, ayang ka Irak atuh beureum bae nyana menjalain nyana ieu Allah. Maksudna kumaha? Maksudna ka Banten beureum datang henteu. Asal beureum bae. Tambah sos jelema nu neuleuh tanah saya tak tanah batur ukur habak coba. Maksudna naon tanyakeun usaha. Atuh calon maribut tanyakeun aju laporan deui geus ditanyakeun usaha. Anu Mang Zaid atuh geus ditanyakeun mah. Ti lain, bos dek beuli teh henteu mah ditagih nanyakeun goblok. Mantek sing ade jeung bos mah tuh. Tanyakeun tatana saha aja ukur, urang mah nanyakeun ngukur geus. Endai ieu Pak geus diukur geus tanyakeun geus. Aja kunaon tuh? Ieu nu sabaraha dibeulina? Sanut meuli aing mah nita ge nanyakeun jeung ngukur. Aduh, puyeng aing. Ditelu bisa ta bos dah. Lah ieu urang lamun nyaritakeun alam tadi digeserkeun basa etik tah. Urang ge nyai-nyayan. Heueuh oge. Ngan ulah. Naon nu mantak ulah? Ieu kan ngajina umum. Mantak bari lalagaan ge. Urang ngaji kos ge serius. Atuh ujianna ka imah ge geus datang ka imah langsung ka kamar bluk. Wah, cek pamajikan kunaon dia? Kunaon jadi kieu tas ngaji. Pokona mah bakal ngahakekat urang. Urang bakal ngahakekat. Mentak teu meunang ilmu hakikat dijelaskeun aslina. Sebab can wayah urangna teu masantren. Aya nu masantren ge atuh eta tadi ngan umur masantrenna doang nu kebel. Jadi pondok nama nyaeta teh kos kitu. Ye pancen kiai sok sombong. Sia ulah sok aju ngagetak ka aing kadeuleu kitabna Pansa Paris, salembar aya coretan 2 lembar eueuh. Salembar aya 2 lembar itu pencatan dah eta kos kitu. Berarti sia teu istiqomah eta. Atuh ai kitu onam. Sia sok aju ka aing teh jeneng duh kiai sok sombong. Lain sombong deuleu kitab sia. Malah tafsir Munir sia ka mana? Eueuh, di kuan? Dijual pakai nganjang tuh kan. Tapi ja geus kos kitu bae geus rada nyai-nyayan tuh. Mantap lamun urang ngaguru ka guru mursyid.
ngeunaheun bakalna sebab naon cara-cara ngahakekatna dibere nyaho kuyan saeutik bae tadi tah atuh kunaon make jeung heseen amat kabelenggu ku syariat ja di alam arwah roh urang geus wauheun jeung Allah boro-boro urang kafir ge rohna mah wauheun ka Allah ketika diasupkeun ka awak urang kok jadi teu wauh jeung Allah nu tadi dunia makhluk nafsu jeung setan ngahalangan ka wauh roh ka Allah ketika nu eta geus dipikeun bray ngagebray ieu teh tabir halang jih atuh jeung Allah mah atuh geus teu make syariat hartina teu make syariat teu usoli jeung Allah jangan salat dagelinnya anak Allah mantak sa Siti Jenar dipanggil Jenar ka dieu eueuh Jenar ge Allah Allah ka dieu eueuh Allah ge Jenar eta hese mudah manunggaling kaula Gusti bernyat-nyatu antara dirinya jeung Allah sasar teh urang ngomong geus kitu emang teh sasar atuh sasar sebab naon urang mah muhdasah urang mah hadis Allah mah godim masa ngahiji nu godim jeung nu hadis nah di dieu nu urang khawatir ieu kan nyaritakeun perasaan eta mah nyaritakeun wujud kidam baqau maqala bal hadis kiamun eta mah sakadar kembang lisan tama budak leutik ge bisa wujud kidam baqau muqalafatun lillawadisi kembang lisan nama jai tauhid nama lain eta nyulusukna perasaan yakin ke jero gelbu di awak urang aya golbu di jero golbu teh aya sir aya golbu mah ieu mah sonubari bentukna okos buah sonubari ketika dioperasi aya jalain eta tapi eusi kandungan eta di awak urang jasad aya daging aya naon garang-garana kulit aya daging aya getih aya tulang di jerona aya rohan geus di awak urang aya roh di kolbu urang aya sir hijikeun gerage roh jeung sir eta lah ngahijikeun eta frekuensina ketika aku roh jeung sir maka bakal muka blak muka syafah ngaranna mentak isuk-isuk muka calana muka hasyafah bari utek-utekan atuh teh kudu subuh bae cek abi berojak mah kapan maunya aja luar biasa atuh emangnya nama beuki nu muka hasyafah jerawat. Nah, jadi balik ke roh urang mah geus baueun jeung Allah. Nu mentak teu nyambungna jeung Allah asa jauh Allah dunia, makhluk, nafsu, setan. Maka Allah ngutus Rasul supaya miceunan halang-halang. Rasul mah geus maksum, langsungnya nama jeung Allah baena naon. Maka lantaran Rasul uswatun hasanah, Allah ngadamel peniru Rasul ialah wali mahfuz lamun wali lamun rasul masum lamun wali mahfuz ketika urang bisa kitu ngaleungitkeun keterjalan dunia makhluk nafsu setan maka urang teh hadir di Allah kamana bae aya Allah ma fi jubati ilallah dan di jubak wal kecuali Allah baik. Nah eta lamun geus kos kitu ngaranna berhakikat. Geus lempangna lain aing Allah. Diukna lain aing Allah. Nu salat takbir lain aing Allah bae kabeh hakikat mah jeneng Allah. Urang ge lamun nyarita, "Bo budak tabrakan, masyaallah." Ai sebabna mah eta ge nyana kenceng teh ieu naik mobil motorna. Ai hakikat nama tu geus jadi tu nama teh Allah kan. Urang ge berbicara hakikat mah gitu bae. Aduh eta budak kawin jeung nu geulis padahal mah jajore beungeut nama. Ai sebab nama nu mantak eta nyana beungeutna jare kawin ka nu geulis barahan sebab hakikat nama tu geus nang Allah bae ngahijikeun. Ai ku Allah dibere bogoheun mah sanajan geulis ka beungeut perang atuh bogoh bae. Padahal mah beungeut perang.
Tenang Allah ku Allah kuari kamari ieu urang resep kada cincin jante brek dibere resep ku Gusti Allah hese dengalengitkeunana aya satu rahasia naon rahasiana hanya warasikhuna jelema anu nancep hatena anu dibere nyaho ku Gusti Allah ieu rahasiana kamari teresep kana cincin kuari bau resep jasa malah lain sakadar resep ajunyana nampung cincin sanggeusna nampung waduh dijualan kunyana dicek kunyana make nit waduh anu make HP trek anu diadukeun ngagenyai macem-macem kita nangza jadi resep guari tanang Allah isu pageto dipicen deui ka resep hanya Allah segala-galana eta kan hakikat nama nang Allah. Nah urang guari bicara hakikat berarti lantaran jadi wali geus lamun urang guari bicara hakikat tinggalkeun syariat namantak eueuh heula jelema nu geus datang ka hakikat mah ketika dina jual beli barang najis teh haram dijual contoh di pabrik peternakan ayam di peternakan aya tai kotok didinya dibutuhkeun ku para petani ketika para petani datang ke pabrik dek meuli tai kotok transaksi lasa karung aja pendek sakarung sabaraha sekarang tuh nyawan nya nama jasok meuli pan dasarnya na jurigna 4.000 sakarung dijual belikeun jadilah meuli teh kotok sakarung 4.000 dibawa ka sawah haju dipake nyerubuk eta teh kapan barang najis teh dijual belikeun anak maka ketika dipake surubuk teu mangpaat bagus mah bagus ternyata hapa bagus mah bagus barang geus reuneu kaluar datang lagi itu bangkong bagus mah bagus barang kaluar parena datanglah keong dan lain sebagainya angin teh banjir teh sebab naon urang nu nyieun ulah helah atuh ceuk dina patul nyieun ulah kitu atuh kumaha ai nu mantek dialah supaya sacek syariat kumaha carana kieu atuh lantaran barang najis mah teu bisa dijual belikeun petani ngomong ka orang peternakan aing butuh ieu butuh naon butuh tai kotok ngan pantai kotok mah teu meunang dijual belikeun sebab najis haram teu sah deui kieu bae atuh aing butuh tai kotok nya Haju aing bere atuh Gusti teu naon cek anu di pabrik peternakan teh talos jang sia tai kotok sia butuh tai kotok na sabaraha aing butuh 100 karung atuh teu naon nu penting mah ta nu muatanana sakarung bere 4.000 kartid teh los tajang sia-sia butuh 100 karung butuh ngan pan aing boga karyawan tan nu ngasup-ngasupkeunana geus bae atuh nyana upahan sakarung 4.000 naon bedana sebenarnya mah jeung tadi ayo tadi mah jual beli tarima meuli tarima ngajual ayo mah lain teh aing mere tai kotok ngan eta karyawan aing bere upah ngarunganana sakarung 4.000 tapi nu pertama mah haram nu kadua mah kan teu helah ngaranna nu leuwih hebat deui mah kieu Pak je ieu naon ieu ieu di karungan ieu teh kotok waduh aing butuh karung aing mah teh aing meuli karung ieu sabaraha teh karung ieu karung ji teh mah teh kotokan sebodoh teh mah teh kotok ieu pokona mah aing mah butuh karung mah teh sabaraha teh karung karungna 4.000 cek cenah ieu salembar geus atuh tah bos aing mah ngajual karung mah teh kotokna mah los jang sia leuwih mantap kan cak aja pede bener oge ieu je tuh jadi dikutak-katik mah ngeunaheun bae nu urang lamun nyaho kana syariat mah meunang eta kos kitu mang meuli karung ya kula tadi memeli tama mangan mutan najis kan mutan najis itu bisa dikumbat sama karung menang kula meuli karung 100 karung sakaruna 4.000 eta teh kotokna bos can sia tembogana padahal mah kaler kidul ngulon wetan ge emang teh kotok batai kotok bae aduh cak ahli hakikat da baraloon kabeh ge anu pertama jual beli bloon lantaran barang najis nu kadua ge dihelah atuh jangan nyahoon Allah mah sia kajen ngomong ka kalar ge kieu ge sia butuh teh kotok blon
Sanajan siang ngomong karung sabaraha duit tak karung 4.000. Geus aing meuli karung lah, cak Allah aing nyaho sia butuh tai kotok. Cak ahli hakikat mah, geus teu beres. Tuh kan. Kurang lamun ngaji Fathul Muin mah bisa diulah heula. Ketika urang nyaritakeun hakikat haram bae. Geus ahli hakikat mah kan ahli waro haram bungin nya nama kos kitu. Ieu mah halal. Nah, los ya kakarak datang ka Fathul Muin ngajina. Aing mah geus datang ka Arash. Boh, luhur amat. Sia-sia aing. Pokona mah aing mah teu da. Tuh. Kuari malam munaya jelema nyaritakeun saksa cenah eta duit ti pamarentah teh haram. Blon eta mah kiaina anu ngaharam-haram duit pamarentah haram. Bolon. Kuari malamun kieu mah urang disumbang ti Australia eta duit teh haram lantaran ti kafir. Asupkeun heula mah ke proposal ke pemerintah, di pemerintah makan duit teh halal. Geus duit duit haram dihijikeun jeung duit pemerintah anu halal. Sarua jeung anu mustamal dihijikeun anu mutlak ka bawa mutlak cek nyana teh jadi halal. Bisa atau bisa bae? Sok jeung dalilna Aisyah beuki mah. Wari ayeuna mah terus bae urang deuk naon di mana haramna cenah duit pamarentah teh ja urang teh kapan ieu ayeuna ngagungkeun ngaluhurkeun berjuang sedengkeun berjuang teh tanpa duit mah kumaha atuh teu jalan sebab aya perongkosan. Nah, ieu mah ulang mah carita syariat bae urang berjuang di negara dibere ku negara. Ieu teh kapan upah ti negara saha nu ngaharamkeun ja halal baik-baik halal. Proposal ke pemerintah halal. Baik syariat mah masalah ketika dibalikeun ka ahli hakikat eta mah cai kieu sakali cai kieu bae sebab eta pemerintah meunangna teh agapan tina pajak ai pajak mah eta mah ijma ulama seluruh ulama sahabat kabeh ngaharamkeun deuk diulah deuk dihela ka mana bae ge eta mah urusanna pikir halal cak pikir cak syariat haram bae sakali ente ngadahar duit pemerintah teu ceuli datang ka bisa khusus salat. Buktikeun kuari mui mana anu khusyuk depag mana anu khusyuk bupati mana anu khusyuk salatna. Oh cenah ulah nu kos kitu atuh kiai mana anu sok ka pendopo khusyuk tanyakeun gaji pendi puguh barang balik di pendopo ge nya ngageremet mah sial teh bupati cenah nek bere 3 juta ing 300 teu nganggap ka aing bolon jasa nanyakeun ka ki podoli mah nya nama bener 3 juta. Kunaon dibeda-beda tolol tah. Awas ya ku aing protes ka jeung kumaha ge. Teu nyadar bahwa nya nama lain kiai. Eta maksudna lain husu enak kos kitu tah. Aju orang datang deui diundang ku camat. Aju berkatna leutik. Camat pelit. Aju berkatna gede. Beu pantes bae gede ge ja camat ieu. Deuk iraha husuna. Moal bisa bensin kos gitu. Jadi kajenteun ngaler ngidul ngetan ngulon ge sakali haram-haram bae ahli hakikat ngaranna. Nu mantak sedakok mambungeun leumpang di jalan raya. Nang pamarentahnya nama kudu di sisi bae embungeun ngaharamkeun jang dirina leumpang di jalan ngabangun pamarentah. Tuturkeun ku sia ahli hakikat. Modar bisa sia. Ayo. Moal gaudag ahli hakikat mah. Ketika jana nanya kiai kunaon ngaharam-haram emang kunaon atuh jadi dalil lagi atuh leg-leg sia dalil ngaji naon sia Fathul Muin ngaji naon sia Fathul Wahab Raudhah Iqna leg-leg ku sia ai kiai naon kitabna Arash oh budak geus anggeus-angeusan tah atuh mal bisa ngomrol ahli syariat jeung ahli hakikat atuh mal bisa mandak beunang bae ku ahli hakikat da sebabnya nama geus ngolowong hatena geus eueuh akobahan nu mantak ieu mantak di dieu berarti nu mantak cicing di jero majelis berarti ngaji ka jeung hukum age teu kudu diniatan nu mantak mau piring pasti deuk dahar ka jeung hukum age nu mantak mau gelas atuh pasti deuk nginum nu mantak nangtung di hareup sok berarti bener salat teu kudu usoli jelema anu nangtung di hareup kemudian make usoli sarua jeung deuk nginum nyokot gelas niat kaula nyokot gelas deuk nginum cai panas jeung di lamun panas teuing deuk di lambon make nu tiis abe sedeng cak pamajikanna ka urang kagerogol yu
niat palempang sorangan teh kudu dibuktikan gitulah kama qala Hujjatul Islam Al-Ghazali ente lamun can datang ka hakikat kitu bae riweuh terbelenggu lah ente ku hakikat ku syariat kitu terbelenggu ku syariat capek ente ibadah make syariat coba pakai hakikat mantep jasa geus urang teh kudu tual-tual ka pamajikan asal urang kadinya pamajikan aya bade cemplak siap berarti ente kudu mama siap enggak sih capek tau ngomong kos gitu mah mama siap kan atuh siap mama juga udah buka celananya belum udah buka dulu dong angel sama kos gitu mah atuh geus bae asal kadinya goblok krewek beres aduh jadi dibujeng enggal na bae hakikat mah teu kudu pupulupan palipid-palipidaan nah ieu mah keur carita ngan urang mah keur carita syariat nu geus datang ka hakikat ge tetep bae make hakikatna jang sorangan bae ketika dinu loba jelema mau sok ka hakikatan padahal geus datang tetep nu ditembongkeun kudu syariat bae sanajan sakali waktu mah kanyahoan poho meureun nyana tapi ketika nyana itu di halayak rame syariat bae sebab naon engke berbeda nyana salat dina hakikat mah bakal berbeda naon sebabna berbeda teh sebabnya nama aya dina kalazatan jeung kangen mantak rata-rata jelema nu geus datang ka hakikat mah carang daekeun jadi imam carang sebab naon aya terbelenggu ai imam mah pan eueuh ai urang mah pan lain satungtung aing hirup aing bae jadi imam sia mah udah jadi imam geus dikontrak ya ku aing mimbar datang ka aing paeh bloon teh jelema guys panjang dongengna jeung kaharti ge kurang lamun dicaritakeun hakikat mah kaharti bakal kaharti sebab tina roh geus kos kitu tinggal miceunan doang kan cara miceunanna ya ditungtun ku guru nu mantak teu bisa lamun guru oh nya roh urang geus wauheun jeung Allah nu mantak teu nyambung kahalangan ku dunia makhluk jeung setan maka urang piceunanna tu cintana terhadap dunia makhluk nafsu jeung setan saha anu bisa guru mursyid tungtunlah sebabnya geus dihon ka Allah tinggal gitu doang kan tah rumusna kuari manggeus jadi hakikat manehanana tidak menutup kemungkinan jelema nu geus berhakikat turun deui morosot jadi bersyariat deui lantaran aya gangguan-gangguan kurang kumaha kibar siso nu mantak pamal mapuduana pun jelema nu teu soledat jadi turun deui tina hakikat kana syariat anu mahfudna teh bil harfi ku huruf korenganan ieu teh isyarah kana hakikat aya jelema hakikat bizat aya hakikat bil asma aya hakikat bis sifat maka hiji-hijina huruf nuduhkeun kana ngabedol tina hakikat aya anu kaluar hakikat ku sebab bil harfi hurufna min teh manana ibtidail goyah lamun ila manana intihail goyah saeutik pisan kurang lamun digunakeun kana ibtida fil makan kitu kana intiha fil makan geus atuh aya jelema wali kagoda ku min min ibtidaul goyah timimitina ku ibtida padahal mah nyanang geus nguat-nguatkeun maneh aya dina hakikat nikmat tapi turun deui contoh nama aya jelema geus geunaheun jasa sanajan can datang ka hakikat nyana balik di pondok magan ngaji jeung santri nikmat luar biasa ka imah ka majlis ka mushola ka imah ka majlis ka masjid kitu bae ternyata dijamin ku Gusti Allah kabladina ya anu datang ti pihak partai sakali dua kali tilu kali kabong broy nyana ku dunia nah ieulah jelema anu istiqomah dina magahan ngaji ku ari ieu mahfud bil harfi lantaran kadatangan ku min tuh goyang geus tanyakeun ku tamu Waalaikumsalam Waalaikumsalam mamana teu aya ka mana nuju kampanye cak tamu sial ti mama kampanye partai naon ceng Golkar nyana asup ka Golkar mama ku hari emang di pasian naon Vespa wartosna mah cenah hayang Avanza ngan duka kumaha ke maksudna transaksina maksudna
hayang ngali cenah eta ge atos ti Vespa mah kana mio atos ti mio hayang ngapansa nembe ka peser sedan butut teu leumpang sedan bututna hayang ngapansa entos apansa hayang kawin deui waduh dimrotin jamilatin eueuh nu ngaminan Allahumma zawidni imratan jamilatan eueuh nu ngawinan jangnyana doang sorangan nah ieu kaganggu demantak mah mayufadu bimin wa ila nah ieu lah min isyarah kana ngaganggu jeung ngahandapkeun kana kahakikatan nu mentak lamun teu diperangan sampai paeh cek Kangjeng Nabi urang mulai ku hadibil jihadil akbar setelah jihadil asgor perang di medan laga masa kedeung mungkin sapoe mungkin 3 poe seminggu setahun tapi merangan nafsu mah ila khurujir ruh ngagilak setik turun ya Allah mentak makin gadituna makin bunggaul jeung jelema makin gadituna makin nyorangan tapi jelema makin memburu aya naon sih nyanana embungeun tapi diburu ku jelema aya rahasian di jerona nyanana hayang jeung Allah bae wallahu alam bissawab